Anna ahadan ing satune wong sawiji minhum saking ulama salaf saleh karena iku ana ya ulama karena iku ana ya ahadan yo iku demen ya ahadan ataqaduma ing ngadingini bi amrin ing dalam perkara min umuri dunia saking bira-bira perkara dunia Barkana baita ana ahaduhum apa salah sejine ya ulama salaf soleh yakrohu iku sengit ya ahad al-fuqiyah ing aweh fatwa sieun ulama salaf soleh mamang santri ustad baheula sieun diagung-agung tuh sieun dimulia-mulia bahkan sieun disebutkeun ngaran ustad sieun disebutkeun ngaran kiai sebab sakabeh pangkat sakabeh jabatan sakabeh eta ngagaduan resiko jeung tanggung jawab jadi Ustaz Ghori dina ngaluh hujah teh kadang-kadang aya menang mah itu ulama salaf saleh jelas fatwa jelas dari ahli mufti tapi mena sieun dan sebelum sieun ku ngarasa tawadu main nama ngarasa tawadu saja memang segala nangis pol ilmu nak pol pengamalan nak pol pengalaman nak pol segala nangis pol tapi di sakama-kama ulama salaf saleh ulama di sakama-kama nurasa ada sieun bae urang kudu kitu puna mang santri buah-buah mah ieu di hareupeun urang ya ilmu na leuwih gede ti urang buah-buah mah pengamalan jeung pengalaman ieu leuwih luas ti urang ulah urang ngarasa ojo deme sagala ilmu geus beunang ku urang awas pacuan mang santri sebab cek dina ilmu tasawuf teh kapan aya sing horenganan anu bakal cilaka teh lain anu urusan dumalin bae jalma anu bakal cilaka teh lain jalma anu urusan dunia bae jalma anu cilaka teh horengan mah lain jalma anu boga jabatan jeung pangkat bae teh jalma anu cilaka teh sing horengan aya dina ilmu tasawuf teh diajarkeun sanajan ulama sanajan ustad lamun Allah geus mereka kawasaan katan korak setan kita ngagoda ta ulama-ulama kita ngagoda kiai-kiai kita ngagoda ustad-ustad dina nalika ustad digoda ku setan teu aya rasa tawadu teu aya rasa sieun ka Allah teu aya bahaya ilmu gede jeung pengamalan gede ilmu gede jeung pengalaman luas eta teu ngajadikeun jaminan pikeun nyalametkeun kana diri sanajan kana mama ilmu intina ilmu gede tacantang tu bisa nyalametkeun dirina dan sebabna kumaha mawana ida sallallahu alaihi dina nalika Allah mereka kawasan kami jadi setan kita ngagoda ulama kita ngagoda kiai dengan ngagoda ustaz sebab pangkat setan akeh ku ngagoda santri mah eta lain deui jeung ngagoda RT lain deui ulah sama mang santri nu boga ilmu aya cilaka dina nalika urang salah mawa ilmu kumaha yang salamet eta kamari geus dicaripakeun hayang salamet dina urusan sagala ge eta ku sifat tawadu jeung qanaah ieu ulama salaf saleh baheula anu sagala cukup bae ge teu daekeun dijadikeun mufti naon sebabna mena rumasa jeung rumasa akhirnya nu dipangkas dari mufti nu ngajadikeun ifta urang kadang-kadang dina nalika hujah asa pangayiingna bahkan cekina tasawuf teh diajarkeun cilakana anu boga ilmu mah lebih cilakana dina urusan dunia cilakana anu nyapan ilmu mah lebih cilakana anu urusan pangkat jeung jabatan awas ulah kan saukur ngomongna doang kiai ulah kan saukur ngomongna doang ieu ustaz awas boga urusan dina bisi cilaka boga urusan jabatan bisi cilaka awas pacuan awak teh dikasih batu bahaya gitu, kudu masa, komo orang tadi ngomong kene maksud komo.
kudu sieun urang teh kepong ngabisin teu beunang teh ilmu guru urang kudu sieun kumaha carana berarti ilmu guru urang geus supaya beunang urang kudu boga rasa sieun ilmuna bisi teu nempel geus nempel urang kudu boga rasa sieun di ilmu anu meunang tina semut guru teh bisi teu manfaat katawa guru boga rasa sieun di ayeuna keneh makana ditanamkeun rasa sieun ditanamkeun rasa tawadu teh di kuari keneh sekarang-karang santri beuh zaman kuari memang kadang-kadang ulah-ulahkeun dina urusan ilmu santri diulah-ulahkeun dina urusan dunia ulah-ulahkeun dina urusan pangkat jalma anu tadinya susah bae ge kadang-kadang lamun sugih mah beda arahna jalma anu teh boga jabatan kari-kari ka Allah dititipkeun jabatan kadang-kadang beda arahna komo-komo tingkah geus hartina saatan jeung manehanana kadang-kadang jeung nusa nampan jeung panena lamun kira-kira geus diangkat derajat moko-moko seperti urang boga babaturan anu teh susah usaha bareng jeung urang anu teh sagelek saguru jeung urang dina nalika pateuh urang susah urang maju kadang-kadang poho begitu ayeuna mah geus lain dina masalah urusan duniawi teh emang sandi kadang-kadang ilmu dina masalah ilmu bae ge lamun teu ngaji adabul muta'allim lamun teu ngaji dina tata cara ilmu teu ngaji dina tata cara dengan ilmu teu ngaji dina tata cara urang ngamanfaatin ilmu kadang-kadang urang geus jadi ustaz geus sombong kanu jadi guru lain saeutik teu saeutik ku di jalma anu jadi kiai asal jode ulah keun ka batur kanu jadi guru na ge sombong bahkan ngarasa saingan jeung guruna naudzubillah summa naudzubillah min dzalik inget bang santri urang hirup ngomongkeun hirup ulah ngomongkeun hirup urang ambekan syariat hakikat mati Allah tina doa guru dan sebabna urang ngatokkeun otak urang otak bletung teh aya sagala ge urang hirup jembar kata tina doa guru jeung tina ridona guru amas pacuan urang ngatokkeun tina ilmu na urang pacuan geus zaman kuari sieun namun sebab bisa boga rasa kitu pernah keur di kobong nage geus tuh boga rasa sifat tawadu geus urang kudu sieun kasratu khautihim min duhul afati bi ilmi wa amalihim wa bi irsadihim umat bahkan tidak yakin ulama salaf soleh bahwa tuh itu gampang dijadikan mufti karena lumasa tawadu mungkin ayat yang lebih pantas dari mufti mungkin masih kena ayat yang pantas dari muhakam iwalatika Allah cek ulama salaf soleh bahwa muslim masa jeung lumasa bae ieu kadang-kadang ngajingan bae jadi kepala MUI kudu mengherot aing gitu kadang-kadang ngaji kita teu yang sampai baca komik doang kalau musyafir dipakai jadi ketua MUI terus akhirnya kasantri ngalunjak karena dasar bener lain karena jadi ketua MUI tapi tidak ada tata krama kan ilmu nggak jadi kena boga fatwa rokok haram atau yang tengah rokok mata-mata mati ngaji aja barang kata itu tak itu salah dan memang santri awas rokok masalah istiqmal tambah kita bawa itu maksiat dan diceritakan memang sebab beberapa istimbat, sebab beberapa kaidah, sebab beberapa kiat hukum ngarokok ya kan cek ulang lah rokok itu haram. Kalau kula beuki kerek awak cager bahkan ngadukung ka kula teu ngarokok jeung ngaji teu tamat-tamat. Geus kira-kira dina bapak di rokok teu naon-naon. Lamun sakira-kira awak urang cager. Nah gitu. Wa kana Budayl bin Iyad rahimahullahu ta'ala dan ana sapaki Budayl bin Iyad rahimahullahu ta'ala yaquli kugandi kaya Budayl batu dalan diri uti ngawehakeun beberapa dinar linasi kana manusia ahabu ibu kang demen ilayah maring isud bin batil hadis saking ngawehakeun hadis lahum kana nas wa ahwanu lam iku kang luwih gampang ala nafsi ingat awak isun intaha kata dia kaum wa kana Hasan Basri ilain ku masalah hatina ulah ngamanfaatkeun ka ilmu aos lain ulah geus boga ilmu teu beunang dipagahkeun ka batur aos lain dan kitu maksudna saking ku hati-hatina hatina urang imam karena pun ulang bagahkeun ka batur ngarasa ka batur ge urang ulah asa pang pinterna urang
ulah asa pang pinterna, ulah asa pang bisana, ulah asa pang amalan atau orang gitu. Ieu mah keun katawaduan dina masalah ilmu, sanajan urang kasapangi ilmu, dina nalika urang ngamanfaatkeun kana ilmuna, hartina terus sos tawadu mah urang ulah sampaikeun ka teu dipake. Gitu, lain ngomongkeun ulah berarti ceuli ulang ngamanfaatkeun ngamalkeun kana ilmu nu urang meunang neang teh lain masalah kitu lain. Lain masalah kitu. Artinya ulah ustadeun, ulah kikiayanan, artinya gitu. Ulah komongan ustaz jeung ustaz, komongan kiai jeung kiai, urang kudu pada rasa tawadu. Kudu legowo kakurangan urang teh aya di kiai batur. Kudu legowo urang ulah ojo dene moal biarku sorangan ilmu mah. Moal biarku sorangan. Itu Pak santri, pangkat kiai jeung kiai senajan sarua kiai-kiai keneh eta ilmu nah masing-masing kadar darajat ilmu nah masing-masing moal sarua. Moal sarua dina masalah naon ge sagala ge moal sarua eta kumaha teurikeun neangan urang gitu. Nanti lagi urang laksanti lamun cenah kudu sampikeun beunang kabeh teh atuh kanjut ngarambang urang geus ngagawi kali teu rek poal bahaya di bahaya deui kitu mah geus sapeunang-peunang urang nu penting mah ilmu seutik. Urang teangan ridho guru, urang teangan kaikhlasan, teangan kurang tangge doa guru, sangkan salah dan seperti kurang boga ilmu tiasa dimanfaatin kurang rasa itu. Ari nyangan ilmu gede makan kabari geus dibejakeun, ulah urang santrina, kiai nagih di zaman kuari mah asal nangis moal aya nu ngagaduan ilmu gede, moal aya nu ngagaduan ilmu duang kiai baheula, moal aya. Gitu. Lain ulah ngamanfaatkeun kana ilmu lain. Artinya urang kudu tawadu ulah asa aing, ulah dina nalika urang anu hujah teh urang kudu meunang teh ulah geus teuing. Begitu Mas Santri, makanya kawan seks kujol bedian babagi keneh maredina urang daripada ilmu gitu. Wa kana ya Ibnu Sa'id dan ana sabaya ya Ibnu Sa'id rahimahullahu taala yaqulu ngadika ya li ashabihi kepada sahabat ya idza stahla ahadukumul hadis fala yuhaddisu idza stahla ya kala ngeprih manis bisa dimana gitu kan, bisa dimana ngeprih papas, hatinya diamis-amis, dibagus-bagus, didandanan supaya tak tinggal di negara, supaya kalian negara kita tidak salah. Tidak salah kalau ngeprih manis, pangkarasana amis suatu kira-kira gitu. Tidak salah kalau ngeprih manis, jadi karya bisa nyalahin mah. Kalau ngeprih papas di papayasan gitu. Di papayasan ulang ngomong dasangkan batu resep kira-kira hayu dijieun sangkan kadengenan enak ke batu kira-kira di mana ngeprih papayas itu manaan kita bermanaan ke hati deh kira-kira itu penting ulah coba kita jatuh pasti tidak salah kalau ngeprih papayas di papayasan bisa marah jawabannya supaya ketinggalan gagah. Tidak salah kalau ngeprih manis itu orang ngomong batur pahit itu gitu. Tidak salah kalau ngeprih manis ahadukum sapa salah seji sila kabeh al hadis ing hadis fala yuhaddisu maka orang nyaritakeun hadis jahat. Wa kana Hasan Basri dan sapa Hasan Basri rahimahullahu taala yaquli gumatika ya Hasan Basri laqad adrakna aqwaman kanatil kalimatu minal hikmah lan yakti teman-teman nemu kita aqwaman ing kaum kanatil kalimatu kang ana apa kalimat minal hikmati saking hikmah tabdu iku dohir ya kalimah li ahadihim kada salah sejine ya aqwam payaktumu maka ngumpetaken ya si ahad ing kalimah halpa suhrati kena budi maskur
Urang mah masuk, makana teu kudu gempar, maksudna teu kudu digempar-gempar, teu kudu dimasuk-masuk. Terus teh wancina gempar ge. Ulah sok hayang kena palsu. Begitu. Ulah sok hayang kali ini kumaha kholqun dari urang mah. Justru ulah dimasukkeun ke urang. Ulah digegerkeun ke urang. Geger wancina geger. Wancina nyarahong batur nyarahong gitu kudu kurang geger sebelum urang ngagegerkeun engke eta palsuan maksudna sangkan tadi teh di manis-manis ku urang di papaesan ku urang sangkan kabeja ku batur gagah kana saurang munieun gagah lain batur nu ngagagahkeun urang eta urang yen urang sangkan gagah katingali ku batur geus lain asli kahami dari atasilu budaya anu palsu anu awet moal aya gitu. Sebenarnya gempa, tapi orang kudu gempa gitu. Qad kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu nabika ya Anas bin Malik himmatu sufaha utai persejaan sufaha kira-kira kan bodoh. Himmatu sufaha ikuti persejaan bila-bila wong kang bodoh ar-riwayat iku ngariwayataken wa himmatul ulama nanti himmah ulama persejaan ulama at-tirayat iku ngawaruhi karena himmatu sufaha teh himmah urang kadang-kadang dari urang ngulungan ge ngomong nama ngacaprakan ka ditu para jero-jero kokok ngan sakur ngomong dong ngacaprak kieu meureun begitu. Para pengamalan jeung pengamalan anu kosong. Pengetahuan jeung pengamalan apa kosong. Begitu. Wa kana Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu taala. Lan anasa Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu taala. Yaqrahu iku sengite Ibrahim Nakhai al-qasasa ing dongengan yakni ngariwayataken yawi al-waqtu ing tuturan sa Ibrahim Nakhai matuh tidak ekeun jadi dakwah jadi tukang dakwah tidak ekeun sieun jadi yang rahul qasasa dianggap tukang dongeng Ibrahim Nakhai mah tukang nasihatkan di lulur panggung jabohong cik Ibrahim Nakhai tidak ekeun main nama kadang-kadang saukur doang kasutuna kana himmatu sufaha lan heueuh ngacaprak tapi kabuktian nama teu aya. Kalau gitu bisa Ibrahim Nakhai gitu. Terakhir maka jelema di luhur panggung terakhir imah. Cek Ibrahim Nakhai. Urang mah bisa mah kudu bisa santri. Kudu bisa. Makanya yang paling pakaian urang teh itulah. Lain pakaian urang. Bener keneh bae ge urang masih kan ditarik keneh. Keur ngaji keneh ge urang masih kan ditarik keneh. Geus jadi ustaz bae ge masih kan ditarik keneh. Teu beunang sembarangan jadi mufti lah. Teu beunang sembarangan nganasehatan lah. Padahal dina bener. Padahal dina tujuan bener gitu. Ulama salaf saleh teh ku saking hati-hatina dina sagala aya tata cara jeung adatna. Isa Ibrahim Nakhai itu ulama gede wali Allah tapi tidak ada yang main tuturan jalma tidak ada yang main tuturan jalma karena sangat hati-hati begitu. Jadi sieun main nama kamu lamun sakira-kira nyarios cina anu tatan dilakonan banjirna nyarios nih orang ibadah tapi aja tetap ngalakukan dengan ayat ilmu nak dina dadak nah itu semua lagi nyarios ngalarang karena dilarang kalau kali-kali kemana masih kita ngalaksanakan kira-kira piomongan kurang ngalarang kalau masih kan kurang begitu padahal ilmu nama ya nyaho kurang mantukna nyaho kurang dalilna yang begitu beunang kali-kali dipagarkeun ka batur kemudian propan sagala mah kurang panbagahana
orang pangbekin atau kalau orang kata terus itu wakana Ibrahim Nakhai rahimahullahu ta'ala lana nasaba Ibrahim Nakhai rahimahullahu ta'ala yaqrahu iku sangit Ibrahim al-Qasoso ing pira-pira dongeng di luhur panggung jeung mesti dari kener mah geus ngaji kitab koneng bae mau ngerti omongan bisi salah ngomong aing dongeng di panggung bae hayang ngaji kitab koneng bae cek Ibrahim Nakhai ide aing rek magan santri bae magan santri mah resiko sebab anak aing cek Ibrahim Nakhai santri mah dipagang di kupu mah hage batur malah mungkin dipagang kali-kali urang kecan ngalaksanakeun dibalik urang bahaya ngeslah cek Ibrahim Nakhai satuntung langit masih kena di luhur tata nganggo berat nyoretan kita bae jadi moal gunang teu luhur panggung jadi udah pakaian urang santri masalah udah pakaian urang yang munasabah ieu daya kita nyalakan jawara, daya kita nyalakan tukang urusan dunia, daya kita nyalakan tukang urusan hasil jabatan jeung pangkat daya, ieu nyalakan ustaz bae jeung ustaz di dieu parang ieu. Artinya tadi ceritakeun ustaz ge manusia. Itu muka bae tadi bejakeun ustaz ge karena duit mah hejo. Jadi orang kamulah hejo teuing kira-kira ngaji ambil mutari teh supaya gitu. Nganggo kula moga kan hejo. Duit teh yang beureum gitu. Tapi perlu orang santri sanaos memang orang kebiasa ngajarankeun jeung amalkeun nabi mualina kita pieu perlu kaos mah jeung ngajarikeun tren urang jeung patokan urang yang bisa nyaho di aturan mudah hidayah mati Allah bisa ngajarankeun kadang-kadang orang sepisin masa kita dia sepisin sahaja orang maca kita ikan sahaja orang maca kita ya kamu orang intihab nabi hati waktu kisin kenapa sebenarnya kanan malu pada takwa jangan itu magahan ke santri magahan ke ustaz magahan ke kiai magahan ke santri sangkan bener dinanya ilmu magang ustaz jeung kiai kita bener ngamanfaatkeun ilmu gitu so tadi teh ya ilmu gede pengamalan seueur pengalaman luas tentang itu bisa jadi jaminan bikin nyelamatkeun kana dirina ayeuna pikiran kurang nu boga ilmu bae tatan jadi jaminan kudu salamet komo lamun jalma henteu boga ilmu komo lamun jalma henteu ngaji-ngaji aja itu nunggu jelas-jelas lagi ilmuna gede pengamalana rosa kedap tatan ngejadikan jaminan karena keselamatan manehna bahkan tadi minal afat gitu Mas Andri nasabah Pak Mungkur di Cisantri di Abu Yabus Tauhid tapi huruf dari diwajibkan ngaji unggul iyo jadi dalam ke di Cisantri di Abu ya Cisantri teh karena Inggris Abu ya tiga Inggris bisi modernan kalau saja nggak kiai gitu modern ustadznya jadi modern teh kumaha nuturkeun zaman ustaz nuturkeun zaman ari beungeut golek ari hobi pian dunia aing kerok pada juga saudara kata gitu ari beungeut petru ari nonton bola pada leumpang ka pasar kan aing begitu bahaya terus bahaya kan kalau kita
nya kelakuan orang kan orang lihat bakal supaya orang lagi daya kosong ini lagi supaya orang lagi daya dirasa segala diselamatkan orang dilaneangna diselamatkan dihasilkan dilaneangna diselamatkan dihasilkan tidak